Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Arceli ti kelas 4 Betoha bin Ubaidillah bade macakeun sajak anu judulna Di Kebon Binatang. Kungsi abdi di kebon binatang. Loba sato ciptaan Allah. Ningal anu ieu beda rupa. Ningal anu itu lain rupa. Sasatoan anu diciptakeun ku Gusti jadi tanda. Gusti, nuhun teuing ieu di dunya tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba mangpaat pikeun manusa. Mugi diri oge bisa syukuran, maparin doa jeung kaimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.